Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Meneruskan vlog yang kemarin tentang era ngomong Sunda. Sebenarnya ngomong Sunda itu sih kudu karena ada banyak tata cara berbahasa Sunda yang baik. Kanggo kanu saluhureun sahanapeun atau napi kasapantaran itu beda deui. Jadi aya hiji carita, saya boga babaturan maneh teh orang Bandung asli, orang Sunda, lahir di Bandung, ibu ramana orang Bandung, tapi anjeunna soka Jakarta-Jakartaan atau ke Betawi-Betawi yang logatna lah. Jika zaman now lah. Kadang ke Inggris-Inggrisan. Ketika ditanya, kenaon euy bro? Kenaon coy? Mana ngajawabna? Why? Maksudnya kumaha gitu nya why. Sebenarnya karena si Awai diganti gitu kan. Pelanggaran nama si Asep, orang itu tuh orang Cipendei. Nah, jadi gitu, mana ngerasa so Betawi-Betawian, lu gue bahasa Inggrisan. Jadi orang mahnya orang memulai budaya Sunda, anu di pasihanku karuhun orang sedayana memulai bahasa Sunda, memulai budaya Sunda. Mungkin eta vlog kali ini sambungan kamari hapunten bilih aya anu ngarasa kaganggu, hapunten bilih anu ngarasa ka usik, ima cuman dari Sunda lah, dari Bandung. Sareng nya hari Bandung sih kumaha terangnya lah hari Bandung kumanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.